Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau ngeliatin bagaimana bikin video ya. Ininya pembuatannya ya, teman-teman. Tinggalkan pantangin terus videonya, teman-teman. Teman-teman Epi Pro, tong poho di subscribe, di follow nya. Namun hayang ningali di video-video abdi sareng rekan-rekan abdi sok di follow di ayeuna. Oke. Cikidot sama video geus ieu tah maneh teh kagigir ka dieu tah beres turun kagigir maneh teh ka dieu kagigir set kagigir tah maksudna ya ka dieu keun kitu teh masuk kamar kotak jadi urang reureubeh dieu saeutik ieu teh heeh urang teh pan malik ka dieu ye kotak aing langsung kieu ieu teh maneh maksudna berarti kurang di dia. Mang kunaon? Tah maju mang kunaon? Jeung aing jengkang juralit kayaknya gitu. Ieu tangga jamuna bakal ke ngalangan euy. Dra ieu na wong bersihan dulu. Udah tajam euy. Gua ini emang anu tuh konten aja oplok eta nu eta sokeun la naon teh kahandapkeun la umekeun kalau huruf nu jero saeutik siapkeun katanya teh si dus aing ti dieu ye narajo naon maneh kunaon dus siap doa hitung dah. Ya. Hah? Di 2 terus. Tinggal dos. Ai biasa ieu mah keur ngomongkeun ieu sih ari wae hujan mah tuh. Waenya ngomongkeun atuh, lumayan ieu. Nis mah. Duh aing bagung teu kuat hayang kiih. Iya. Geula da. Aing mah ngajieuna ka mana eueuh? Ieu bagong. Itu mah keduang cenah teh. Heuh pan ngajak pan kalangan. Balikan dia. Iya. Jeda we. Balikan dia. Saya di dieu nya mangnya jeda. Bisa teu? Balikan dia. Tuh. Di 2 terus. Terus saya kenal dos. Biasa mang ieu ngomong diri. Tadi Rizky anjir. Bocot. Aing mah. Oh bener awekeun aing teu kuat aing kieu. Aing mah euy. Aing mah di dinya lah laki mah lamang lah. Aing kuat ge. Aing teh. Genah geus kieu mah nyet. Mang kunaon mang? Mang. Aduh. Mang. Sari dua sadar goblok guys ya. We aku dua-duangeun kan. Di ajok ke salah. Deh. Nah, sakitu baraya video teh, pembuatan video teh ti abdi teh tah sakitu. Hapunten bilih aya nu kurang enak di danguna apa nu kasalahan ti abdi nu ieu nya kitu we nembe belajar teh baraya. Siap pantangin terus videona nya baraya nya. Tong poho di subscribe, di follow, di like, di komen, komo dibere bintang mah lamun dina FB Pro nya baraya nya. Lamun dina Facebook benernya di share kumalah baraya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali